Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadayana dina kaayaan sehat. Amin ya robbal alamin. Dina pangajaran basa Sunda ayeuna, alhamdulillah urang patepang deui nya sareng Bu Agni. Satu acena urang diajar, mangga kawitan urang ngadua heula nya. Ngadua sok dimulai. Barudak dina pangajaran dinten ayeuna urang bade ngawih nya atawa nembangkeun pupuh. Nah, pupuh teh nyaeta nyanyian atawa lagu. Hayu urang nembangkeun pupuh. Ieu dihandap aya pupuh asmarandana, eusina perkara hirup kudu berseka. Baca heula dina jero hate tuluy tembangkeun babarengan. Cara nembangna bade dicontohan ku ibunya, sok dangkeun. Eling-eling urang kalih kudu apik jeung berseka, ulah odoh ka panganggo, mun kotor geuwat seusehan, soeh geuwat kaputan, kanu buruk masing butuh, kanu anyar masing lebar. Teras tugasna nyaeta turutan nembangkeun pupuh asmarandana nu tadi. Direkam nganggo voice note kirim ka WA Bu Agni. Nah, nu kadua nyaeta sanggeus nembangkeun pupuh pikeun nyangkeum eusina pek jawab ieu pananya. Contona siga kieu. Nomor 1, murang kalih teh kudu naon? Kudu apik jeung berseka. Teras ayeuna mangga eusian di nomor 2 sampai ka nomor 6 nya. Ditulis dina buku tulis. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.